Oke, para sahabat sadulur, bertemu deui dengan channelna Sadulur Dekor. Ayeuna urang ngasepil ulang ngaieukeun cara proses pembikinan dapros. Kalarasan di ieu kampung Cipacing Hilir, Desa Mekarsari, Cibatu, Garut, bade aya hajatan 2 sasih deui. Tapi panginten dari di kampung mah tos olah-olah cenah majarkeun tehnya eta teh. Urang ninggal proses pembikinan salah sahiji makanan khas Jawa Barat nyaeta dapros. Mangga baraya. Urang tinggal prosesnya pangintennya. Yuk di mangga. Nah, ayeuna tos bade menuju ka bumina anu bade gaduh hajat. Cukup berlika-liku para sahabat. Tah ieu bumina anu bade hajat panginten. Hayu urang sepil kumaha cara ngadamelna bikin dapros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nuju naon ieu teh? Ibu. Oh, daprosan sih teh. Mohon. Di damelna tina naon Ibu ieu teh? Tina beas. Mohon. Oh. Di kampung naon Ibu ieu namina? Kampung Cipacing. Ah, Cipacing Hilirnya. Mohon. Oh. Bade aya hajatan kumaha ieu teh? Oh. Insyaallah bade persiapan kanggo akad nikah. Oh, kitunya. Mohon. Anak kasabaraha Ibu teh ya? Pertama menawi rada ieu jadi segala rupa. Oh, segala rupi. Ieu teh namanya teh dapros diamal tina naon Ibu? Beas. Beas, di kumaha beasna? Ditipung. Ditipung terus? Sepan. Oh, disepan. Terus diemple-emple gitunya. Gali heula. Oh, digalai teh kumaha tah? Oh. Oh, digalai gitu. Disepan heula. Tah ieu mah nafas keringna 2 jam. Kumaha, Bapak? Tah ieu mah 2 jam ti nyitak. Oh, ini nyitak teh nya gitu. Nah, 2 jam. Ieu sareng Bapak saya. Bapak Dimi ya. Mohon. Oh, dipoe heula pangintennya gitu. Depan heula. Oh. Depan langsung dijemur. Dipoe langsung di Makanan khas Sundanya. Sunda. Mohon kitunya kenuernya urang teh. dihidangkeun ke Bade bulan naon Ibu teh? Kasih Oktober. Oh, atuh mugi sing ngalalancar segala rupina sarehatnya punya. Ieu sareng ibu saya. Yoyo. Oh, Bu Yoyo sareng ibu ieu nya. Mohon. Maria. Iya. Oh, da prostek ieu pangintennya. Oh, ieu ge masih sehat nya, ngemple-ngemplenya nek. Ngemple-ngemplenya. Mohon diemple-emple. Sareng ibu saya. Oh, Nenek Acah. Ieu oh, ieu nenekna pangintennya. Mohon bade nikah teh mohon. Mohon. Tempat perebusan mah di Pengker. Ah, mohon atuh kene abi ka pangkernya. Mohon marangga ibunya saradayana Ibu sing lancar segala rupina. Abi bade ka pangker heula. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini sareng Bapak saya teh. Bapak tetenya mohon. Masih proses pembikinan daprosnya namanya. Mohon. Atos diemple-emple teh panginten sahabatnya. Ayeuna teh di kulub pangintennya, disepan. Disepan. Sabaraha menit itu panginten? 5 menit. 5 menit. Oh. Saatos 5 menit panginten dijahit. Terus dipoekeun panginten. Nuhun. Kanggo acara hajatan itu? Hajatan. Iya, sahabat sadulur iya ya. Pembikinan proses bikin daprosnya namanya teh. Ciri khas makanan orang Sunda, Garut, Jawa Barat. Aya panginten istrina panginten. Oh, nyanak naon eta? Oh, nutos diemple-emple teh dilebatkeun pangintennya. Nya, oh.
Sobi. Oh, digebruskeun gitu. Oh. Bener. Oh, tuh sahabatnya digebruskeun kananya disepan panginten cek urang Sunda mah nya. Oh, terus ditutup pangintennya. Saat eta panginten dijahit 5 menitnya pangintennya. 5 menit. Terus dipoekeun. Oh, gitu mohon. Mohon atuh wilujengnya. Sadaya sing lancar segala urupina tina acara hajatana. Yo, Assalamualaikum. Ya, para sahabat sadulur, ya proses pengeringan makanan dapros, makanan hajatan khas Garut. Ya, ieu teh. Ieu teh di ieu pangintennya di poyan pangintennya. Di poe sabaraha menit ieu teh, Pak? Panginten? 2 jam, 2 jam. 2 jam eumeuh-eumeuh. Oh. Dibalikeun. Di poe deui pangintennya. Sekitar setengah jam panginten nya. Nah, keringnya 2 hari. 2 hari. Oh, proses ya, proses pengeringan. Garingkeun. Oh, ngagaringkeun makanan dapros sahabatnya. Yo. Ya, sahabat sadulur channel, ayeuna kusabab waktos tos nyerelek bade sonten ayeuna urang pamit kanu bade maksad gaduh hajat. Nah, urang pamitan heula nya baraya keun cenah. Nah, para sadulur channel ayeuna urang ka pamit heula kanu gaduh hajatnya eta ibuna oneng pangintennya. Mohon kumaha ibu ya teh rencanana mugia sing dina waktosna sing lancar segala rupina, sehat segala rupina panginten. Ari kami ate di channel paling mananya. Wah, abi di channel sadulur dekor ibu pangintennya. Pokoknya mah tong hilap, like, comment, subscribe nah di sadulur channel. Mohon ibu abi nyuhunkeun pamit. Amin, mangga. Atuh mungkin dina waktosna panginten adong kapoenya di dieu sareng ngariung sareng ibu sadayana dina acara. Mohon hatur nuhun pangangkeunna panginten ibunya abi nyuhunkeun pamit. Mugia lancar segala rupina, hatur nuhun kana waktosna, mugia segala rupina lancar sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.